Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana di mana-mana tinemu naon akhir zamani, akhir zaman, kana mangka aya naon kiwa mudinin nasi anu jadi pananjerna agamana manusia, pananjerna agama manusia, wa dunyahum sareng dunyana itunas eta darohima pirang-pirang dirham, wa dananiro sareng pirang-pirang dinar. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis at-Tabrani, Imam Tabrani. Salajengna pitahu Kanjeng idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nasi wa dunyahum ad-darahim wa dananir. Pitahu Kanjeng nalika kajadian cenah engke akhir zaman mah anu bakal jadi pananjer, penopang tegakna agama na manusia jeung dunya na teh nyaeta tergantung kana dinar jeung ayeuna dirham. Jadi ayeuna pidau Kanjeng ieu teh ayeuna kitu ngabejaan ka urang. Jadi cenah ke di akhir zaman mah agamana manusia jeung dunyana manusia teh bakal tanjer, bakal tegak ku duit. Jadi tergantung karena ayana kitu aya jeung eueuhna duit. Boh haliah dunia, boh haliah ayana agama. Jadi segala sesuatu teh ngabutuhkeun duit. Hayang laksana hayang tanjer teh ku duit. Urang hayang murang beli pan kudu ku duit. Urang hayang juanjeun eta oge ku duit. Urang boga aya ka hayang barang bere kudu ku duit. Hatta nepikeun ka urang ibadah ge kiwari mah ngabutuhkeun duit. Contohna lamun salat teh kudu nutupan aurat. Sedengkeun nutupan aurat teh eta ku pakaian ku baju, ari baju pakaian eta kan kudu ku duit kitu beli mencarita meuli. Lamun orang naik haji, komo ayeuna haji mahal 54 juta 54.200.000 lah dibulatkeun ayeuna teh kamari diketok paut. Eta kan duit. Eta hayang tanjerna agama teh ayeuna kitu kudu ku duit. Secara tidak langsung mah ieu teh ayeuna kitu bisa diambil kesimpulan akhir zaman orang teh kudu loba duit. Tapi duit lain dunia lain sadunya-dunyana, duit lain saduit-duitna, tapi duit anu dipake keur pananjer agama. Duit anu dipake keur pananjer dunya. Malahan ayeuna mah kan mencarita ceramah teh keur viral di hotel-hotel ayeuna. Lamun ayeuna kitu golongan milenial mah di hotel beli tiket di kelas-kelas 50.000 panghandapna pangjauhna 100.000 deket jeung ustadahna 150, wah itu VIP spesial. Jadi akhir zaman segala ayeuna make duit naon. Nah, da anu bakal jadi ayeuna pangruksakna oge moal jauh tina duit deh. Keluarga salaki pamajikan cerai kulantaran masalah ekonomi. Jalma maksiat wani maling kulantaran masalah ekonomi. Dulur jeung dulur teh akur kulantaran ayeuna parebut harta warisan.
marebutkeun ayana duit. Sobat jeung sobat teu akur kulantaran masalah duit. Matak riskan masalah duit mah. Babari kitu. Jadi seolah-olah ayeuna Kanjeng teh ayeuna ngingetan ka urangnya secara tidak langsung mah kudu loba duit we. Tapi duit dinar dirham anu dipakekeun ku urang keur kiwamudin jeung kiwamud dunya, nanjerkeun agama jeung nanjerkeun dunya gitu. Heuda nanaon ge ayeuna butuh ku duit ayeuna. Sok aya peribahasa money is not everything, but without money everything is nothing. Uang itu bukan segalanya, bener. Duit mah lain sagalana. Ulah mangerankeun ka duit. Sapira kertas disesuaikan ge ayeuna soe kertas. Tapi sesanajan bukan segalanya, kulantaran orang hirup di dunia butuh penopang keur kahirupan. Komo termasuk di dia bisa jadi kiwamudin. Matak ayeuna butuh everything is nothing without money. Sesuatu itu tidak akan terwujud tanpa uangnya. Uang teh bukan segalana. Matak ulah mengerankeun ayeuna ka duit, tapi segala sesuatu teh without money is nothing. Tanpa uang tidak akan terwujud. Contoh, orang hayang nyieun imah teu boga duit teh kumaha? Orang hayang sedekah teu boga duit hese. Orang ayeuna rek ayeuna bulah beli itu ieu eueuh duit mah hese. Rak nya lah akhir zaman kudu baroga we dunia teh supaya jadi pananjer ke agama gitu. Tapi ayeuna Syekh Munawi mah nafsiran ieu hadis teh ayaj'aluna din jari'atan lidunyahu. Cek Syekh Munawi mah tafsiranna ieu hadis teh nyaeta yaj'aluna dina dariatan di dunyahum, agama dijadikeun alat keur meunangkeun dunya ieu hadis teh. Jadi cek Syekh ayeuna Munawi mah akhir zaman teh bakal loba jelema ngajual agamana demi dunyana. Teu paduli ajengan, teu paduli ayeuna Syekh, teu paduli loba ilmu na. Ketika ayeuna berhubungan jeung hayang duit mah rela manehna dihinakeun, rela ayeuna ditutunyuk cek paribasa. Cek paribasana ayeuna rajin hayang daek ceramah lamun dibayar gitu. Kersa cenah ajengan ceramah di mana? Di Masjid Anu Baraha. Transaksi diawalkan cina karena Allah cina jangan ngomong dia cina karena Allah. Emang cina aing cina mas santai teu make duit kuat kabeak onan cina teh mas santai teh urang teh. Jadi geus dihargakeun daek mimpin tahlil lamun dibayar bohna, mimpin acara lamun dibayar. Jadi agama teh dijieun alat keur ayeuna neangan dunya. Neangan dunya ku kaajenganna, neangan dunya ku loba ilmuna, neangan dunya ku ngawurukanana. Eta cek Syekh ayeuna Munawi. Eta diantawisna tanda akhir zaman teh eta nu bieu. Ketika agama dijadikeun alat keur neangan dunya, tanda akhir zaman. Naon ari akhir zaman teh? Ari akhir zaman teh Ridho Ibnu Hajar Al Asqalani nyaeta akhirna waktu. Di mana dina akhirna waktu teh tembong tanda-tanda kiamat kubro. Sebut akhir zaman.
Lamun tembong-tembong ayeuna tanda kiamat eta disebut akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman cek Syekh Munawi nyaeta ketika agama dijadikan alat keur neangan dunya. Coba sebenarnya tanda-tanda akhir zaman teh. Hiji, agama dijadikan alat keur neangan dunya. Dua, jelemana ayeuna geus teu bisa dipercaya. Ayeuna geus akhir zaman kaitung lamun nempukeun tanda-tanda. Katiluna ayeuna jama-jama teh geus ngadewakeun ayeuna menuhankan uang daripada ayeuna pangeran Gusti Allah. Geus mentingkeun leuwih mentingkeun dunya tinimbang akhirat eta tanda akhir zaman keneh. Terus deui ayeuna ketika pemimpin-pemimpin teh diangkat di golongan jalma-jalma para rasek. Terus deui ayeuna kitu tanda akhir zaman teh muncul mang pirang-pirang fitnah, pembunuhan, pemerkosaan, pembegalan, pembacokan. Lamun secara alam eta teh bakal muncul panon poe teh di kulon lain juga. Atanapi lamun nurutkeun hadis mah jelema geus pajangkung-jangkung nyieun bangunan. Atanapi amat ngalahirkeun ayeuna sayyidna tuanna. Itu tanda akhir zaman. Atanapi eta teh cenah Sungai Efrat geus mengering bae geus garing. Geus aya tanda-tanda ngan teu ira-ira. Nah eta termasuk ayeuna. Jadi balikan deui ayeuna pidato Kanjeng akhir zaman mah nu bakal jadi pananjer agamana manusia jeung dunya teh nyaeta duit. Matak aya peribahasa ada uang abang disayang ya ada uang abang ditendang. Berarti kan tentremna keluarga teh karena ekonomi, karena duit kan. Oh urang rek ngakeun muludan ayeuna kan nemen biaya hese. Bet ngaji wae di antarana syarat hayang meunangkeun ilmu teh kudu aya bulgo, kudu aya bekal. Muludan rajaban wae kudu aya biaya dana. Sih metak pananjer agama teh di antarana duit. Di samping pananjer agama teh para ulama gitu. Aya deui teh naon duit secara materi mah. Ngan ayeuna duit anu dipakekeun keur kiwa mudin. Mana otak sing balaleunghar. Da agama mah teu nitah pakir, justru agama mah nitah semakin maju urang teh. Atau lamun majuna agama urang kulantaran ayeuna dunya nya sing loba we dunya. Dunya dijadikeun wasilah alat keur ayeuna nanjeukeun agama sae. Gitu. Bi dunyaka bi akhiratika tarbahuma jami'an wala tabi akhirataka bi dunyaka fatakhassarhuma jami'an. Jual dunya anjeun teh kitu keur agama anjeun, keur akhirat anjeun, tarbahuma jami'an, anjeun bakal untung dunya akhirat. Lamun urang boga dunya dijadikeun wasilah keur ayeuna kitu akhirat, keur agama urang bakal untung dunya akhirat. Di dunya keneh digantian, di akhirat bakal ayeuna diburuhan. Tapi wala tabi akhirataka bi dunyaka mangkade ulah ngajual akhirat keur dunya. Eta mah patah sarhuma jami'an, anjeun bakal rugi dunya akhirat. Dunyana atuh santuna ku masyarakat oge geus pada ngomongkeun cenah ajengan-ajengan kitu cenah nya. Atuh akhiratna ke bakal aya hitungan-hitungan. Dari dunya mah kan majru'atul akhirah teh. Pepelakan keur panen ke di akhirat. Tapi dari Imam Ghazali, ad-dunya matiyatul mukmin yarkabuha ilal akhirah. Dunia teh tutumpakan jalma mukmin anu mana eta mukmin numpakan dunia teh ilal akhirah keur menuju ke akhirat.
tutumpakan alat juga mobil dunia lain tujuan tak sing baling harwe sing mararaju da Gusti Allah mah teu nyarek beunghar lamun Gusti Allah nyarek beunghar pastina anu bakal panggeuh anu dicarek teh Nabi Sulaiman tapi kan henteu lantaran Nabi Sulaiman dijantankeun ku Gusti Allah jalma beunghar kita milih antara ayeuna kitu harta terus deui ayeuna naon deui pangkat jabatan kekawasaan tak lantaran ayeuna kitu Nabi Sulaiman mah ayeuna kitu milihna ayeuna Gusti Allah akhirat dibikeun kan harta dunia jeung jabatan teh tak manggawe sing beunghar mah gitu asalkeun bener tina nyiarna ulah ayeuna dicampuran ku maksiat tak cek Imam Ghazali tina ieu bahasana kieu adunya laysat madmumah dunya teh dah teu dicela asalna mah teu dicela lidatiha pikeun datna dunya jadi datna dunya mah teu dicela nah dasar wadada melan Allah sarua we jiga urang jiga gunung jiga surga ada melan Allah datna beda matak wa innamal madmum ma yulhi anillahi ta'ala anu dicela teh nyaeta dunya yulhi anu mopohokeun ngalalekeun anillahi ti Allah ta eta nu teu meunang mah erek loba komo saeutik mah ketika eta dunia mopohokeun ti Allah mopohokeun ti akhirat terus deui ayeuna teu jadi pananjer agama ta eta dunia anu madmum salagina henteu yulhi ilallah yulhi ayeuna al akhirah teu mopohokeun ka Allah teu poho ka akhirat justru jadi pananjer dunia tah dunia anu kitu mah sing seueur sing loba ku urang teangan pan ari biasana sok dicemes dipul ku ahli-ahli tasawuf karnaon cenah gawe karnaon cenah dudunya dudunya buat kanjeng oge sami waktu damel mah damel kasam berarti lamun nyarios kitu secara tidak langsung nganapikeun kana damelna kanjeng tapi nu ulah teh cek dieu teh garis besarna dunya anu mopohokeun ayeuna ti Allah salagina teu matak mopohokeun teangan rek ayeuna jauh ge bari gitu. Matak tidak Sayyidina Ali mah harita tina kitabna sahih agama bakal terus tegak bakal terus tanjer hiji salagina ulama ya maluna hiji lamun para ulama ngamalkeun kana ilmuna kaduana ayeuna juhala la yastakbirun barodo teu ayeuna sararombong teu aradigung teu gede hulu katiluna ayeuna kitu fuqara la yabiuna akhiratahum bidunyahum dengan jual agamana dengan jual ayeuna kitu akhiratna pikeun dunya tah ketika kitu ulama amal kana ilmuna nu barodo teu aradigung antukna daek ngararaji palalakir atuh ayeuna kitu teu ngajual agama keur ayeuna dunya bakal kuat bakal tegak agama atuh sabalikna ketika para ulama nu boga ilmu teu amal kana ilmuna justru ilmu dijadikeun alat pikeun menangkeun ayeuna kitu dunya nu barodo sararombong nepikeun ka ayeuna teu darek ngaji garade hulu asal geus pangpinterna nu palakir karun ngajual ayeuna kitu akhiratna ibadahna keur dunya na cek paribasana rela pindah agama demi
satu bungkus mie ayam mie beban eta jadi cilaka jadi rusak agak. Jadi bergantung air zaman mah ayeuna duit. Ngariwayatkeun ka eta hadis ayeuna kitu Imam At-Tabrani anu kaliwat cek Imam Nawawi mah cenah ieu hadis teh mun cek Syekh Munawi mah hadis eta teh nyaeta ketika agama dijadikeun alat keur dunya. Ari cek ayeuna Imam Nawawi mah ieu hadis teh nuduhkeun kana dhaful ikhlas fi akhiriz zaman. Lemahna kaikhlasan di akhir zaman. Hese jalma rek ikhlas ke. Nah, sabab tolak ukuran ke jeung duit. Ketika aya nu nitah teu dibayar aremung we. Pangamacakeun Quran cenah di Makkah. Wani piro. Oh, sehari wani mah cenah sajuta. Wah, cina mun 30 juta diskon 500.000 malah juta. Ketika itu mungeu hese kayak asna. Ngisi pangajian hayang we dibayar. Otak hesena kaikhlasan di akhir zaman bener. Hese beki akhir zaman ikhlasa beki hese. Sebab sok dikait-kaitkeun jeung dunya agama. Naon cenah dirinya riungan, aya piduteun eueuh cenah euy. Aya opieun eueuh cenah aya kopian eueuh cenah ngaji teh. Tuh bisa ieu kararita deui bukeun. Eueuh cenah hoream garing. Salajengna iza mata di mana-mana maut sawaladul abdi budakna hiji hamba. Qala ngadawu Allah taala li malaikatihi ka para malaikatna Allah. Qobatum nah geus nyabut aranjeun kabeh walada abdi ka putra hamba kaula. Payakuluna maka ngucap itu malaika naamun Gusti cenah kantenan atos. Payakulu maka ngadawa Allah qobatum anjeun geus nyabut tamrota wadihi kana buah hatena. Buah hatena itu si abdi payakuluna maka ngucap itu malaika naamun. Payakulu maka ngadawa Allah madza qala abdi madza kana ucapan naon qala geus ngucap sa abdi hamba kaula ngomong naon cenah hamba kaula. Payakuluna maka ngucap itu malaikat hamidaka muji atana pingalem itu abdi ka Tuan ka Gusti. Ngalam ayeuna itu abdi ka Gusti wastarja'a sareng maca innalillahi itu abdi ka Gusti. Payakul maka ngadawu Allah taala abnu ngabangun aranjeun kabeh li abdi pikeun hamba kaula baitan ka hiji imah fil jannati di surga. Wasammuhu jeung ngaranan aranjeun kabeh kana itu baital hamdi kana ngaran baitul hamdi. Rumah pujian. Rawahu ngeriwayatkeun ka itu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abu Musa ti Abu Musa. Salajengna pidauh Kanjeng idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikah nalika maot budakna hiji jalma aya hiji jalma boga budak anu paling dipikanyaana dipika cintana keur meujeuh-meujeuhna watkeun ngabahasakeun ge tamrota puadi buah hatiku. Pikanya pika cinta nu jadi kolotna teu dimaotan ku Allah teh. Tapi dewa Allah ka malaikat qabatum wa ta'abdi hei malaikat ari arente cenah geus nyabut budak hamba kaula cenah si anu payakulun cek malaikat namuhun cenah Gusti kumaha cenah tos ajalna cenah ieu tiwancina cenah geus patokna cenah ti alit keneh kedah ngantunkeun matak dicabut we payakulu pidewa Allah
Cina euy kobatum tamrota puadi maraneh teh geus nyebut cina buah hatina itu si hamba kaula cina eta budak teh euy keur bikanyaahna keur resep-resepna cina ku ente cina dicabut aduh ayeuna kitu pasti bakal sedih cina hamba kaula teh payakuluna cek malaikatna muhunna kitu mah cina Gusti payakulu ngadawa Allah maza qala abdi cing cina eta pas ayana budakna dimawatan dicabut rohna ku ente cina malaikat eta hamba kaula ngucap naon payakuluna cek malaikat oh cina Gusti pas dicabut teh hamba Gusti teh bapana teh kadon hamidaka wastarja kadon ayana muji ka Gusti wastarja sareng ayana maca innalillahi Gusti pasti cabut teh cina kadon innalillahi cina keun cina mah sing sabar we da urang mah teu ngamilik-milik cina budak nu Allah hakikatna mah urang ngan saukur wasilah cina kana ayana budak urang sabar we sing dideungeun aya papastena ti Gusti cina kadon kitu cina Gusti kadon muji-muji Gusti sadayana ge nu Gusti cina kitu we innalillahi. Nah, ketika seorang hamba maut nu jadi budakna terus manehna sabar bari ridho maca innalillahi ku Allah bakal diburuhan kumaha bahasa Allah wa yaqullahu taala abnu li abdi baitan fil jannah oh cenah kitu cenah jawabanna malaikat nuhun cenah Gusti beneran kitu beneran atuh mun kitu mah geus bangun kumaraneh cenah eta keur hamba kaula anu demotan budakna teh ya baitan fil jannah imah di surga aranan eta imah teh baital hamdi imah ayeuna pujian naon ta ayeuna maksudna ya hadis cik ayeuna Ibnu Hajar fihi dalilun ala azmi ajri sabri ala masoib khususon mautal walad. Ieu hadis teh ayeuna jadi dalil kana gedena ganjaran sabar nalika meunang musibah wabil khusus ketika mautna budak. Ketika orang boga budak tuluy maut tuluy urang sabar Allah eta ganjaranana wakat dipangnyieunkeun imah di surga malahan dimerekan imahna ge daranan baital hamdi rumah pujian gitu. Cek ulama cenah sumia baital hamdi naon sabab disebut baitul hamdi li annahu jazaa'u hamdihi gitu jajaun gitu hamidahu robah gitu li annahu jajaun hamidahu robah alama asoba matak disebut baitul hamdi imah pujian teh kulantaran eta imah teh jadi babalas kulantaran manehna muji kanu jadi pangerangan nalika meunang musibah matak meunang musibah teh keur ahli Allah kono ieu mah alhamdulillah we bersyukur nah sabab tidak musibah menang ganjaran ketika orang menang musibah terus orang sabar pasti ganjar semakin gede musibahna semakin gede ganjaranna ketika orang sabar matak alhamdulillah we gitu nyanggakeun sadaya ka Gusti sok aya paribasa di orang Sunda mah kerceng serengan sidang ke di akhirat bener dan keteh budak anu ayeuna can balik maut mah bakal tiasa nyapaatan kanu janten ayeuna sepuhna saat sepuhna andai kata ayeuna cilaka rek cilaka ke bakal dirawe kudu jadi budak tak budak anu sepakat para ulama budak anu maut can balik mah ahli surga meskipun budak jalma kafir tapi maut can balik asup surga da can taklif jadi sancan akhiratna bakal dikumpulkeun
anu jadi ayeuna sepuhna Nabi Ibrahim, anu jadi ayeuna indung-indungana Siti Sarah. Eta aya maksudna ya hadis. Ane teh nya bener eta. Ngariwayatkeun ke hadis Imam Tirmidzi ti Abi Musa salajengna idza mata di mana-mana maos insanu manusain koto amang kapegat non amaluhu amal itu insan illa min salasin kecuali tina tilu perkara sodakotin jariyatin kaiji sodakoh anu ngocor anu berjalan aw ilmin atanapi ilmu yuntapau anu dialap manfaat naon bihi kalaun itu ilim awaladin atanapi putra solehin anu soleh yad'u anu ngaduakeun itu si walad lahu ka itu ayeuna kitu indung bapakna lahu ka itu walid. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Salajengna pidauh Kanjeng ijamatal insan in qata'a amalu illa min salasin. Dina riwayat lain idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin sami wae. Ketika manusia maut in qata'a amalu pegat amalna, nah berpegat amalan kan maut. Geus teu bisa salat, teu bisa sedekah, teu bisa tulang tulung, teu bisa ayeuna zakat, teu bisa puasa, teu bisa haji. Geus pegat. Berarti teu bisa menambah pahala, menambah kebaikan. Prereng geus eureun. Ngan diiwa illa min salasin. Kecuali tilu perkara. Ilamin salasin teh cek Syekh Nawawi nafsirana kieu ilamin salasin teh ya ae anna a'malal mayyit tanqati'u bin qita'i hayati. Jadi maksudna saesuna amal-amalan mayit teh pagawean mayit bakal pegat bin qita'i hayati ku sabab narima pegat hirupna ketika jalma maot amal lagi ngilu maut geus teu bisa beramal ngan pidau Syekh Nawawi illa makana qabla mautihi illa makana qabla mautihi kecuali perkara nu aya samemeh mautna painahu yabqa eta mah cenah bakal terus tetep aya lahu sawabuhu jeung bakal menang ayeuna ganjaranana ba'da mauti sabada mautna gitu. Oh atuh kaliwat ila makana sababan paingan dieu ila makana sababan muttasilan di eta garis besar. Jadi cek Syekh Nawawi mah nya cenah ketika manusia maut pegat ayeuna amalana teh kulantaran ngilu pegat jeung hirupna eureun amalna ge ngilu eureun ngan illa makana sababan muttasilan bihi qabla mauti angin amalan anu jadi sebab muttasil tepung jeung manehna samemeh mautna ngan diiwal cek kecuali amalan-amalan anu jadi sebab eta amalan itu terus tepung manehna meskipun manehna teh ayeuna kitu maut kulantaran memeh ayeuna maot nami gawe amalan anu terus ngucor ketinggal maot teh da geus investasi amal teh terus we ngocor amal painahu yaqu lahu sawabu eta mah terus aya bakal menang ganjaran naon wae atuh tah tilu amalan meskipun maot kulantaran ayeuna kitu jadi sabab terus-terusan amalan teh meskipun ayeuna kitu maot ngocor ka manehna naon wae hiji sodakotin jariyatin hiji sodakoh jariyah cek Syekh Qurtubi sodakotin jariyatin teh nafsiran kullu ma yuntafa'u bihi dawaman
setiap perkara nu bisa dialap manfaat dawaman secara terus-terusan. Meskipun maot tapi kan lamun carita ayeuna kabina ieu masjidin cek Syekh Qurtubi ngabangun masjid. Jalma ngabangun masjid terus maotnya ge maot satungtung masjidna dipakai ibadah, pakai salat, pakai musyawarah, pakai ayeuna itikaf ku masyarakat kabagean. Nah, sabab yun tapong bidawaman dialap manfaat kan. Pasantren dipakai ngararaji, madrasah dipakai ngararaji, au hapri bi'rin cenah. Ngaduk sumur, urang nyieun sumur. Satungtung dipakai ku masyarakat atanapi ayeuna ku keluarga, terus ka bagian ganjaranna. Au gorsi sajarin, lak tangkal kalapa, kolot baheula mah. Geus kolot geus lak tangkal, cenah bek irahana ngadaharna cenah. Teu kurang atuh ku anak ku incu cenah. Jadi jangka panjang pemikiran kolot baheula. Atanapi kitabati ilmin, nulis ilmu, ngajarkeun ilmu, ngawurukan ilmu. Sami sorak ngajari atuh. Tah teh bakal terus ayeuna ngalir ka ayeuna mayit. Au ilmin yuntafu bihi atanapi ilmu dialap manfaat. Urang boga ilmu yuntafu bihi teu bisa ditafsirkeun, urang boga ilmu ku urang diamalkeun. Kadua, urang boga ilmu ku urang diwurukeun ka batur terus ku batur ayeuna ngamalkeun ilmuna. Katilu bisa oge urang boga ilmu terus nyieun karangan tulisan terus ayeuna aya nu macana seperti ieu musannif ngarang ieu ilmu yuntafu bihi. Bisa oge urang ayeuna boga ilmu terus ayeuna pangajian ngisi pangajian kadenge ku batur terus diamalkeun bisa kitu. Eta sami untuk pegatang terus waca investasi jangka panjang. Awalnya di musolihin yadulah atau nepi budak soleh anu ngadoakeun kana jadi kolotna geus mau tapi ngabogaan budak anu soleh terus ngadoakeun Rabbik pilih wali daya warhamuma kama rabbayani shaghira. Nah eta ayeuna budak bakal jadi investasi keur jadi kolotna. Malahan lamun nurutkeun kitab Qurratul Uyun atanapi Qululujan ketika hiji kolot bener ngadidik budakna nepikeun ka jadi budak ayeuna anu soleh hitungan napasna dihitung menang bagean hitungan napasna pernapasna budakna ganjaran. Nah da tepati-pati eta budak jadi soleh berkat didikan ayeuna kitu wasilah didikan kolotna. Petak pernapasna teh investasi. Pahala unggul ganjaran unggul. Hebatna ayeuna ngabogaan budak soleh teh. Untung unggul. Matak ayeuna cek Syekh Qurtubi mah ieu hadis teh Ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis salasah umuran jariatan kanjeng Nabi ngajadikeun ieu nu tilu perkara teh sedekah jariyah ilmu dialap manfaat budak anu saleh ngadoakeun qolatna teh umuran jariatan karena perkara yang terus berjalan terus ngalir li anna naf'aha muta'adin li ghairi sahibiha sebab kemanfaatanna menyentuh cek urang nama ka anu goer soibiha kanu sanes nu boga panu boga nama nu boga anu nyeun masjid teh pan nu maot teh tapi kamanfaatana dialap manfaat ku batur gitu. Ilmu nya kitu kene budaknya kitu kene gitu. Matak terus yang ngalir payatimul ajrullah matak sampurna cina ganjaran. Ngan iya hadis keluaran ti urang mah justru sabalikna dijadikeun hadis yang doa urang teh tenepi kanu marang teh. Nah pancena imkoto amal pegat amalna geus maot geus we cina pan eta diiwal ku ila min salasin di iwal dikecualikeun
berarti ayeuna kitu nu diwana asup gitu. Cina piraku cina nu maot cina bisa amal pan geus maot lain kitu dan harti anu amal mah urang gitu. Seperti lamun urang ngadoakeun mayit pan cina anu ngadoa mah cina budakna lain mayitna matak mayitna geus teu bisa nambah ganjaran cek kuareun teh urang ieu justru ku aya ieu hadis jadi dalil kana nepina sodakoh urang keur mayit doa urang keur mayit ka ayeuna nu maot ka mayit teh ka indung bapak urang termasuk kanu urang dikiriman hadiah nepi 100% nepi. Nah, da urang nu boga amalan urang boga amalan ila hadratian wa nun al-fatihah ati amalan teh urang boga duit sodakoh ya nyodakohan sepuh ya mere kata tangga ohna teh 50.000 100.000 kulantaran bahasana nyodakohan ayeuna kangge sepuh ganjaran keur sepuh nepi nah da ku urang dibikeunkeun ganjaran nya urang nu amal mah baik itu maca Quran zikir sodakoh nu urang tapi ketika ku urang dibikeunkeun matak sok bae bahasa diisolkeun sebenarnya teu diisolkeun ke nepi wae alma kawasa ngan ari ulama urang mah kehati-hatian gitu ararapik matak lamun hadarat sok ngarake bahasa Allahumma ausil bisi teu nepi sabab ketika urang ngiring alamat teu puguh alamatna teu diisolkeun teu dikirim ke paketan malah nepi gitu nah lah geus urang mah isol pake ate kada nepi nya gitu diisolkeun kitu meh teh urang mah teh yakinkeun bisi yakin mah maot teh heula aya ulama teu percaya yen ayeuna kitu doa urang teh nepi ka mayit pas hiji waktu ngonang kajengan NU meureun eta ulama nu teu percaya kana doa nepi ka mayit teh pas ngadoa eta cek ayeuna ulama ngahaja ya Allah mudah-mudahan cina ieu almarhum sing disiksa di kuburna eta nu boga imah Allahok sing dipoekeun kuburanana sing dihimpit cina ku taneuh pikeun karemuk kayak cina na ente mah ngadoa teh kitu pan cek ente moal nepi teu kula hari mah moal nepi ieu atuh cina ulah kitu cina kaya jadi nepi dong menjaman ayeuna zaman HP koneksi kan eueuh kabel naon via jaringan nu teu katempo nepi atuh doa ge moal jauh kitu atuh jauh kitu doa ge jiga HP rek pesan pak aya di ditu sugan katempo ke leureumpangan gitu atuh doa ge kitu ilustrasina babarieun cara malahan cek Imam Nawawi mah eta ayeuna nu dikiriman teh ngalap manfaat gitu. Wa ilam yusabida sosajan teu wasiat dek wasiat teu wasiat ketika budak ngadoakeun berbuat alus mah kolotna kabagean salajengna ngariwatkeun ka tadi sayeuna Muslimun Imam Muslim gitu. Idza nazala di mana-mana turun bikum karajan kabeh naon karbon kasusah au jahdun atanapi karipuh au balaun atanapi balahi cocoba pakulu maka ngucap aranjeun kabeh Allahu Rabbuna la syarikalah Ari Allah teh eta pangeran kami la syarikalahu tayanu nyarengan eta maujud lahu ka Allah
rawahu ngariwayatkeun ka tadi Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Abbas ti Ibnu Abbas. Salajengna pidau Kanjeng idza nazala bikum karbun aw jahdun aw balaun faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Nalika tumurun ka ranjeun kabeh hiji karbun kasusah, urang meunang kasusah duit teu boga alah gawe kadu teu ka dieu ayeuna nu narima budak minta jajan pamajikan ayakeun mana keur beas susah. Oh jadun ripuh rajeun hayang menang duit kuat ka mokot kesang isuk judurkeun ka surejador ari meunangan 20.000 leung meunang eta geus teu meunang teu dibayar danyuk aji cenah nyawa aing butuh cenah munaon cenah ieukeun kuat ka engke cenah nya mun beres aing cenah jalma ripuh cenah nya kudu mikir cenah nu nitah teh au balaun atuh nu balahi nang penyakit, kilakaan, tabrakan, labuh, kosewat. Terus ketika orang menang kasusah karupa karipu balahi kitu teh urang teh maca doa kieu Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah teh pangeran kami teh anu nyarengan ka Gusti Allah. Jadi orang terus iktibat ka Gusti Allah. Sasanajan urang hirup terus ya urang teh mangerankeun teh Rob urang teh Allah. Sasanajan ayeuna ripuh ekonomi mangka de anger pangeran Allah ulah pindah jadi kana sarimi. Atanapi beunang balahi terus pangeran mah kudu Gusti Allah. Iqrar terus kudu aya pengakuan yen pangeran urang teh Allah. Mangga Gusti. Gusti rek masian abi cocobi teu boga duit, karipuh kasusah. Tetapi Tuhanku tetaplah Engkau. Cek Gusti hebat cenah si tamahan deui ku aing cenah yo. Karipuna cing cenah. Tamahan deui ya beuki ngajerit mangga Gusti mangga abi mah wah hebat atuh. Jadi ya teh cek Imam Al Baihaqi menafsiran pi hadal hadis ta'limul abdi at-tawajjuha ila rabbih. Ieu hadis ngawurukan si abid, ngawurukan urang at-tawajjuh ila rabbih, urang kudu nying hareup berhadapan ka Allah wa tafridihi birrububiyah jeung ayeuna ngaesakeun Gusti Allah ku sifat pangeranana indal bala nalika menang balahi. Jadi Kanjeng mah ngawurukan ka urang ku ieu hadis nyata ketika urang meunang balahi baik itu kasusah karipu atanapi coba penyakit naon wae kitu urang kudu selalu tawajuh nying hareup ka Allah. Da loba jalur dibere kasusah teh nying hareupna ka dukun. Diberi kasih teh nying hareupna teh ayeuna kana tatanggalan, kana babatuan, kana batu ali. Percaya ka dukun. Salah imah cenah panto. Mana tuh walikeun cenah ka wetan cenah kuburan. Ulah dieu teh. Nya kadang sok aya benerna gitu. Amureun aya wetan hitunganna. Kadang sok kaharti ku akal kita ari lamun ketika kaharti ku akal mah tuturkeun teu naon cenah salah nyangareupan tahu meureun tadina tuh nyangareupan tona ka jalan anu teu pas atanapi kumaha atanapi maksudna teh kan lamun panto bunglong teuing mah eta orat oge gitu pindahkeun ponna bener ya ponna tuturkeun bari jeung boga duit keur ngarobahna ari ketika boborah keun patot cenanya saat cenah mama ka dieu oge cenah hayang duit urang teh ngalumenahkeun pantau kudu kuryah ulah gugun ketika kaharti mangga ketika teu kari ulah simpan. Jadi ketika orang menang balahi cek Imam Al Baihaqi tetap orang kudu at-tawajjuh ila rabbih
wa tafridihi birrububiyah. Kudu terus nghareup ka Allah ulah ayeuna ganti pangeran, terus selalu orang mengesahkan sifat rububiyah ka pangeran Gusti Allah. Jadi ulah galida ulah goyah kulantaran coba cek urang nama. Tetap orang ikrar Allahu Rabbuna an banting kaimanana. Malahan cek Syekh Munawi mah aya leuwihna nafsiran ieu hadis teh kumaha cek Syekh Munawi mah kafahullahu ma ahamma. Ketika jalma menang balahi tapi terus ayeuna tawajuh nying hareupeuna ka Allah terus Allah menang di balik Allah deui ka Allah kafahullahu ma ahamma. Allah bakal nyukupan ka eta jalma ma ahamma kana non perkara anu ayeuna kitu mah tak ngabingungkeun ka manehna. Bingung masalah ekonomi ku Allah diayakeun, dibabarikeun insyaallah. Sing yakin ketika orang iktimad ka Allah, atuh ku Allah diberesan. Nah, li annahu la ja'il rabbi sabab manehna cenah berlindungna ka pangeranana. Bi tauhidis sapi ku tauhid anu bening, anu jernih. Berarti ketika orang menang kasusah karipu bisa ka Allah we ulah kasande Allah meh engke dibere kapahullahu ma'ahama salilang gitu jadi ngariwatkeun ka hadis Imam Baihaqi ti Ibnu Abbas salajeng naik dana doro di mana-mana ningal sadukum salah sejarah yang kabeh ilaman kajalma udilanu diunggulkeun naon alaihi kaitu man fil mali dina hartana wal hoki sareng rupana payandur mangka keraningal itu si ahad ilaman kajalma huwa anu ari itu man teh eta asfala leuwih sahandapeun minhu tinimbang itu ayeuna kitu man minhu tinang itu ahad gitu. Rawahu ghairu hadis sahihun musyawani Bukhari Muslim an Abi Hurairah ti Abu Hurairah. Salajengna pidau Kanjeng idza nadara ahadukum ila man fudila alaih fil mawahib fal yandur ila man wa asfal minhu. Nalika salah sahiji arajen kabeh nempo ka jalma anu diunggulkeun dileuwihkeun ku Allah teh tibatan urang fil mali baik dina segi hartana beunghar bohna teh loba duit bohna teh urang mah teu boga duit situ mah ayeuna loba duit urang mah imah butut situ mah 2 tingkat urang mah teu boga motor situ mah boga motor boga mobil urang mah ayeuna usaha hese situ mah maju tah ketika urang nempo jalma anu diunggulkeun ku Allah model kitu. Wal holki atanapi rupa. Urang mah goreng patut si itu mah kasep. Urang mah ayeuna peot si itu mah dedeg pangadegna bang. Urang mah goreng tulisan si itu mah halus tulisan. Urang mah irung pesek si itu mah irung mencung. Ta eta wal holki. Payandur ila man wa asfala minhu. Tampo ku urang kanu sahandapeun urang. Jadi ketika aya nu diunggulkeun kalau dina segi harta urang mah ulah nempo ka etana. Ulah kieu aing cenah iraha jiga haji anu maju cenah euy. Pamajikan opat, imah cenah 3 tingkat, mobil kot ka aya genepna. Wah, cenah resep duit cenah ambalaya. Iraha cenah aing model kitu tak ulah kitu. Jadi tampo mah kudu kami sahanapeun walaupun masalah ayeuna dunya, masalah dedeg banget, masalah rupa. Tempo mah tah ka ayeuna tukang mulungan aqua. Alhamdulillah aing meneangan duit carita ayeuna 5.000 10.000 wae mah boga urang mah meunang. Si ieu mah hayang dahar teh kuat ka kukurilingan cenah di kota. Neangan ayeuna kitu sampah, neangan ayeuna botol aqua. Urang mah
balik di imah disayakeun kitu geus aya kitu gara dahar teh teu kudu hese tah kudu kitu barang nempo ayeuna kitu nu irung mancung urang mah nya ge pesek-pesek boga keneh irung da loba ayeuna kitu anu teu boga irung atanapi boga irung tapi teu fungsi ayeuna pangseuna alhamdulillah urang mah nya ge kitu boga panon daya jamu boga panon panempona kitu masih kena bisa nempo urang masih kena sehat loba jamu nu garing nah jadi nempo kana sahandapkeun masalah dunia mah masalah harta mah masalah ayeuna kitu awak mah kholqi dedeg pangan ulah kasaluhureun tadi teh iraha cenah urang jiga anu iraha urang baju jiga si eta sabab cek ayeuna ulama ketika urang ayeuna lamun nempo masalah mal harta jeung kholqi dedeg pangadeg rupa kasahanapeun bakal naon hamidallah syukrun lillah bakal muji ka Allah bersyukur ka Allah efek timbul bakal alhamdulillah we alhamdulillah sok sanajan ayeuna urang dahar jeung kurupuk ge jeung gepuk kurupuk hayangapun alhamdulillah daripada anu posisi mah hayang dahar geus 3 poe sandahar cenah bejana tajeun bisa dahar kudu gawe neangan heula sampah kudu ayeuna kitu kerja keras urang mah tinggal nya ge bohna teh jeung asyik bakal muji ka Allah syukuran ka Allah nempo ayeuna nu boga mobil alhamdulillah nya ge urang ayeuna kitu teu boga mobil boga keneh suku da loba ayeuna digeringkeun ku Allah syarat truk aya keneh suku kitu sikna boga mobil alhamdulillah nya gitu boga ayeuna kitu mobil teu boga helikopter teu bisa ngapung boga mobil usum hujan gitu sikna boga ayeuna motor alhamdulillah cenah urang mah kana motor daripada kana sapeda cembe sapeda alhamdulillah kana sapeda daripada leumpang alhamdulillah leumpang salah truk batu mah sarengpot jadi selalu bersyukur bakal timbul ketika orang nempo tina masalah harta pangadeg rupa kasahandapkeun cek Syekh Imam Nawawi wa idza nadara ila man fawqahu fid dunya ra'a annahu anqasu minhu mangka di mana-mana eta jalma teh nempo ka jalma nu saluhureun sabalikna ieu mah pidunya tina masalah dunia pancek bieu lamun urang masalah dunia mah kudu kasanapeun cek Syekh Nawawi Imam Nawawi ketika paidana dara lamun pokok pidunya ketika urang nempo kanu saluhureun masalah dunia bakal kumaha efekna ro'a annahu anqasa minhu maka bakal ningal yen manehna teh anqasa minhu ngarasa kakurangan cenah ngeunah si anu mah hayang anu tinggal meuli da loba duit hayang anu tinggal nyiut coba cenah urang aduh kedahar wae cenah teu cukup teu mahi bakal kitu lamun urang tina masalah dunia nempo ka saluhureun kanu beunghar nempo teh bakal jauh tina kata syukur nu aya bakal merasa berkurang wah taqoro nu paling bahaya wah taqoro nikmatallahi alaih yang bakal ngahina ke nikmat Allah Gusti cek atuh Gusti sing ngarti ari ka haji anu cenah kuat ke dibabarikeun Gusti ari keur abi cenah ieu abi teh keur napakah pamajikan keluarga cenah mana hasilan gawe ngan meunah malah 1000 mana mahi cenah Gusti atuh itu mahi keur naon eta nikmat Allah dihina bahaya kan itu itu si Allah aing pangeran mah aing kayak bisa ngahinakeun nikmat Allah gitu. Paling bahaya teh. Jadi itu bersyukur kan aya gitu. Jauh cek de nasib syukuri apa yang ada teh. Ari cek Ibnu Hajar mah wa fil hadis irsyadun ila
dawa idda'i ad-dunyawiyyi. Irsyadun ila dawa idda'i ad-dunyawiyyi. Iya hadis teh jadi pituduh keur obat penyakit haliah dunia. Jadi cara ngubaranna masalah dunia mah tempo kasahanapeun gitu. Obat. Nah, dah ketika orang sok nempo kasalureun sok jadi penyakit, bakal timbul cek tadi teh ayeuna teh syukuran, bakal selalu kakurangan, bakal boga pemikiran teh Allah teu nyaah ka urang, Allah pilih kasih. Wah, sudon kan teh ka Allah. Sudon ka Allah. Gitu. Da salah nempo. Tak ubatna masalah dunia mah tempo kasahanapeun lamun masalah dunia. Tapi lamun masalah akhirat mah tak cek saweh Qurtubi mah kieu. Da urang mah jalma bodoh kitu mata naon sih sebat surah teh sebat sahya ngarasakeun abi mah bodoh teu bisa nafsiran mah tak ieu mah nyambung naon sambung lidah we cek para ulama nu ahli-ahli. Cek Syekh Qurtubi mah an-nadru ila man huwa asfalu fid dunya mandubun. Urang nembong ka jalmi nu sahanapeun masalah dunya teh mandub disunatkeun sunat. Barang nepo ka sahanapeun teh repelna ti urang. Kampungan sampah kata tangahan leuwih riput tibatan urang kitu misi urang. Wa amma fiddin panadru ilal a'la mandu. Tapi ketika urusan agama mah nempo kasaluhureun eta disunatkeun. Jadi urusan dunia mah sunatna urang nempo kasanapeun, mun urusan agama, urusan akhirat, urusan ibadah, urusan ilmu tempo kasaluhureun supaya urang bangkit hayang nurutan. Liyak tadiya bihi fil khair. Dia tadi supaya nurutan si jalma bika itu akhlak ya nu saluhureun pilah dina kalisan. Si itu getol ibadah tatempo kadunya supaya orang bisa nurutan. Si itu ahli zikir, si itu ayeuna kitu ahli sedekah, si itu ayeuna kitu ahli maca Quran, si itu ayeuna loba ilmuna, si itu pinter ngajina tah tempo ku urang. Kumaha teh eta nu pikeun ka bisa kitu teh? Nun perlu tanya ke. Tapi urusan agama gitu nanaon, lamun dasarna neangan ilmu, ngadeuketan kanu sukses, maksud erek ku guru, nanaon, nempok dirinya bimana rek diajar ilmu, kayak ente bisa maju usaha gitu kumaha carana? Oh, cina kieu atuh cina ada yang maju usaha mah hiji cina. Kudu boga modal, kaduana sing mateng perencanaan rek naon, katiluna lamun rek online bohna teh teangan ayeuna kitu produsen awal anu murah cina. Ulah ayeuna ti tangan kadua katilu. Bisa mah cina urang boga modal nyeun sorangan cina tuh. Bohna kitu ieu bohna. Oh, gitu turutan tenan. Ulah teh nepo ka saluhureun nepikeun ka urang jadi goreng gitu. Mental urang kaal jadi suudon teh eta. Ari ketika nepo ka saluhureun jadi motivasi mah keur kaalusan teu nanaon gitu. Maksud ieu hadis mah nempo kasaluhureun anu matak nimbulkeun ayeuna kitu urang jadi goreng ka Allah, goreng ka makhluk kitu. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah ngarakeun ka hadis Imam Syaikhani Bukhari Muslim ti Abu Hurairah. Idza hamma ahadukum al-Fatihah.